يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه
munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ata ghairallahi abtaghi hakaman. Ya Allah. Gerak ucapkan kepada Muhammad. Afa ghairallahi naha kasalian Gusti Allah. Abtaghi neangan kami hakaman kamu hukuman. Tegasna hukuman antara kami jeung antara anak dan kami. Itu nalika kanjeng Nabi minta ti kanjeng Nabi supaya ngajadikeun hakam anu hukuman antara kanjeng Nabi jeung jalma-jalma kafir. Sok atuh urang yuk neangan ka mana kira-kira itu benar teh kami temane turun be ayat afa wallahi abtaghi hakaman. Nah kami kudu neangan dia Gusti Allah dikeun hukuman antara kanjeng aranjeun kabeh nangtukeun saha nu bener saha nu salah wa huwa sakali Gusti Allah eta allazi zat anzala an-nurkeun ilahi ilaikum ta'ala kabeh alkitab kana Quran mufassalan balianan ayat bayan balianan diperteraku di Quran naon al-haqu perkara hak minal batil tina batil balianan dina Quran geus jelas kagila-gila mana nu bener mana nu salah, mana nu bener mana nu salah. Tadi turun buku Gusti Allah, nah aku neangan hakim selain Gusti Allah. Di samping eta dinya walladzina jeung ari jalma-jalma ataina maqarin kami nalun Gusti Allahum kaladina kitab kana kitab Taurat seperti Abdullah bin Salam jeung anu lain-lainna itu ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika ya'lamuna ngayakinkeun eta jalma-jalma anu di dibere Taurat ku Gusti Allah ya rahim Yahudi ya itu ya'lamuna pada ngayakinkeun annahu kaden saestuna Quran teh munazzalun anu diturunkeun min rabbika ti pangeran anjeun wahai Muhammad bil haqqi kalawan hak. Wa takunanna minal mumtarin maka ulah bukti teman anjeun eta minal mumtarin ti sebagian jalma Quran tempo jelas kagila-gila. Masalah benerna Quran ulah cek kami bae tu jalma mukmin tanya tuh ka rahim Yahudi anu bener anu nyekel kana Taurat mah bener itu Quran kita Gusti Allah. Itu kan ngayakinkeun bahwa eta Quran teh bener diturunkeun ku Gusti Allah.
maka untuk aya mang-mang deui nya. Wa tammat kalimatu rabbika aya nu panjangan konutnya aya kalimatu rabbika aya kalimatu rabbika jumhur ulama maka alif dalam qiraat Kufiyyin qiraat Yaqub tanpa pakai alif. Wa tammat jeung sampurna kalimat rabbika pangandika taufiqahu pameran anjeun kana pirang-pirang hukum jeung kana pirang-pirang janji ila ahkam wa mawaid sidnauna nasikon bener wa'ada jeung adina sampurna kamila-mila benerna sampurna adilna sampurna la mubaddila li kalimatihi la mubaddila teu aya anu bisa ngaganti li kalimatihi pirang-pirang bid'ahna Gusti bid'ahna pangaran anjeun itu dikurangan atau diganti geus pas gitu. Wa huwa ri'usyal ta'asabi urat anu maha ngalungu kana perkara anu diucapkeun al-alimul anu maha uninga kana perkara anu digawe. Wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka sabilillah. Wa in tuti lamun manurutkeun anjeun wahai Muhammad aksar man kalau loba anana jelema fil ardi anu aya di muka bumi tegasna jalma-jalma kafir yutilu maka bakal nyasar tidak terjalma-jalma kafir maka aja ansabilillah jauh tidak jalan Gusti Allah jauh tidak agama Gusti Mustafa diturunkan loba pemerintah hari hukum itu iya tabi'una illa dhanna nah tentukan eta jalma-jalma kafir illa dhanna kecuali yang saukur kayangka tanpa didasari ku keyakinan manehna ge sangkaan unggul anu ibadah ka anu lamun anu itu teu didasarkan ku keyakinan nah, terutama kadirna ngaduan masalah hayawan anu paeh jeung anu dibencit tanya sebenarnya cara hukum dibawa ku agama Muhammad mah ya kitu kumaha tanya maqatalallahu ahaqu antaku memang kota tu ya lamun paeh teu kapencit mah lumayan langsung Gusti Allah ai dipencit mah berarti dipaehan ku urang cik nu alus kana dipaehan ku Gusti Allah langsung ka kurang ari dipencit menang di dahar itu teu kapencit teu menang di dahar eta teh nu geus ina percaya ayana Gusti Allah nya lain ngariri wungkul bisi teh aya ayat tentang bahwa hurimat alaikum ayat teh tentang haramkeun lah itu nya teu kapencit teh. Nah, kan kadarengnya ku jalma-jalma kafir tina dirinya. Oh, tah hidup cara jalma Islam mah cenah. Ngomongna teh itu kadarengnya ku manehna teh lain percaya ka Gusti Allah. Lain. Nah, ayeuna ngaguyurkeun, yang serikeun kana hukum. Itu makanya cara nu kapencit, anu dipencit beunang di dahar aya paeh teu beunang di dahar. Kalau paeh mah langsung paeh ku Gusti Allah. Jeung bener ku pangeranna itu Gusti Allah. Geus tong diturunkeun wae ka malah cenah. Nahan jarang teuing. Pertama biasa leangan kalemahan udah. In hum illa yakhrusun in hum al-jalma kafir tak illa yakhrusun kecuali mangsa ukur gawe bohong dina eta pamucana eta mah biasa ari riweuh inna rabbaka huwa a'lamu may yudhillu an sabilihi
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka sayyiduna pangeran anjeun Muhammad tahu ari pangeran anjeun eta alamu anu maha uningan. Alimun anu maha uningan. Man kajelma yang itu anu sasati jalma sabili jalan jalan Allah. Wa huwa Gusti Allah ta'ala maha uningan Gusti Allah bil muhtadina kajalma-jalma anu ngalapin dulu kabeh. Sehingga kena bakal dibalas sakumaha amalan nalika kedudukan. Muhtadi dibalas itu, anu dibalas seperti itu. Sadaqallah.